Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Dinda Febrin Aulia di kelas 10 MIPA 5. Di dieu abdi bade nyaritakeun babad Sukamulya Kuningan. Sateuacan tahun 1740 aya hiji lembur katelah Cantilan kalebat wilayah pamarentahan Dayeuh Cigadung Cantilan. Ngagaduhan ngatur pamarentah sorangan. Alesanana elmu-elmu anu dipiboga ku Dayeuh Cigadung sarua jeung anu dipiboga ku tokoh Cantilan. Dina hiji dinten aya hiji kajadian. Di Dayeuh Cigadung teh aya acara hajatan di antarana tokoh eta teh ngundang ka tokoh Cantilan. Kusabab datangna telat, dahareun anu dihidangkeun kanggo tokoh Cantilan teh rubah wujudna jadi aratah deui. Kutina saktina Dayeuh Cigadung bakakak hayam jago jadi hirup deui nepikeun ka korongok deui. Komo deui dahareun sejena tina sayur jadi aratah deui. Masih keneh di hajatan Dayeuh Cigadung, tokoh Cantilan teh datangna mawa lisung aheung anu teu asup akal. Eta lisung teh bisa leumpang sorangan diiringkeun ku tokoh anu ngahadiran hajatan. Hulu eta lisung teh diaradu nepikeun ka pating buricak ngaluarkeun seuneu. Atuh dipisamaan teh salieuneun bisi kahuruan. Tah kitu geuningnya kasaktian zaman baheula mah mani araheung. Turun nuhun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.